WC kosong tuh mak. Tah si anak muda aya pangabutuh oke ka urang. Makanya urang sok jahil. Atuh mak, aduh, heula atuh mak ngobrol aja, urang teu kuat bisi ka pacirit. Heeh tah kosong nu bek kanan. Oh, atuh mah ya, urang teu kuat ka cina aduh. Dibadikeun geus anak muda eta sok ngajailan wae ka urang. Sakali tah ditut. 2 kali. 3 kali. 3 kali. Ngobrol. Tapi 2 itu 3 kali 6.000. Modal 2 kali 6.000. WRKI sakali berarti 12 jeung 3 15.000. Lain 15.000. Aduh, sekar. Sabaraha mak? Itu 3 kali 6.000. Modal 2 kali 6.000. 12. WRKI sakali jadi 15.000. Aci, eta hitut dihitung jeung kieu. Kapan mah ya urang mah ka dieu teh modal wungkul. Nangkal kali itu eta hitut jeung kieu. Sok siadek naon? Pak dirinya teh hitu 3 kali, modal 2 kali, kieu sakali. Piraku ayeuna teu kieu mah nu modal. Aci, berarti mah teh tadi teh ngadedengekeun we nya urang keur modal. Nya atuh, da urang kan jaga WC pintar. Sok buru-buru, bayar 15.000. Lah, tuh mah ngamal 15.000, abi nawar 10.000 emang ya aya duit 10.000 ya. Wow. Pokoknya mah 15.000 Pak kadiekeun. Aing na muga 10.000 atuh mah, yang geus atuh abi nganjuk ka 5.000 deui abi ka dieu deui nya ya. Geus aja atuh 10.000 oge. Oke bayar 5.000 deui. Kayak urang ka dieu deui. Awas pokok. Moal. Bae ini. Ayam gue ngisi WC umum 15.000 bayar 10.000 nganjuk 5.000. Punten kehead aing tumul. Hampuran ini teka ciri ya rusuh kayak apel. Nih kumaha urang teh si gadis. Panggil nona. Eta lawan dewa lah bodo amat panggil nona. Bye. Budak mana si eta? Amit aing kudu boga minang tuh model kitu. Beb. Sorry ya. Aduh, kamu kenapa datang-datang di Kisruk? Kan aku rusuh pengen ketemu kamu. Ih, meni lama banget dari mana? Tunggu aku tadi ketemu Nini. Duh, di sana di jalan jadi we lama. Hah, Nini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah di sini. Cuma aku udah dateng. Neng, ini teh saha? Adik kamu kenapa kayak yang takut gitu? Mak, kenalin ya, ini pacar aku. Ah, pasti Neng sieuneun mah tadi ngaliwat punten acan kawas hayam. Oh, jadi ini emak kamu ya? Iya. Duh, mak, maaf ya tadi nggak kelihatan, mak. Hapunten teka tingali. Hampura tiada kata maaf. Penting nama emak mati setuju. Neng, kumaha tuh mah supaya aku disetujui jadi menantu emak. Baiklah, Neng jaga rumah. Kamu jalan-jalan sama emak. Ayo cepat. Ya bentar ini ngait gelapnya. Aduh. Ayo, emak jalan-jalan. Sayang, emak tongkol. Udah kemarana, sepi. Duit. Si emak kenal juta jentul didinya, Mak, kenaon? Geus emak deui panggil aku Nona. Aci, nya atuh, nona kenaon juntal-juntul sorangan di sini. Biasa Nona mah keur niis melihat pemandangan. Pemandangan seburit atuh. Mending hayu ya milu kasih bos kareta. Aya teh keur riungan di imahna, lumayan menang amplop. Nona. Amplop paling oge na 10.000. Ieu mah ditincak geus puguh 100.000. Mau ngaji gue anak muda. Diajakan riungan di lumayan menang amplop. Ayo atuh, dipayun Nona. Ya sok. Hah? Duit mainan. Ajakan teh milu jeung anak muda, tilu riungan. Belum, Mak. Jangan panggil emak. Aku masih gadis. Bagoy, jangan panggil aku emak. Panggil lawan atuh, Mak. Panggil aku Nona, keren. Panggil Nona. Ya atuh kunaon Nona teh nih umar gumek kitu Nona. Pugu Nona teh
Bala rusuh, ya dipandangan sedotan atuh. Oh, lagi baru. Suh nona teh. Nya tuh, antosan sekedap. Abiek nyanak sedotan nona. Nya. Nih, Mak. Emak nona. Nih sedotannya. Eta mah lain sedotan. Geuning kalah ngogok anu gering. Lah, sok-sok ieu. Nona pake anu aya ya. Jadi rumah, sok. Nah geuning ngogok ka aing geuningan ini sia. Iya piraku. Maknya orang minum kieu. Sedotan panjang-panjang teuing. Bebol teh.